lagi. Giniin. Nah, gini nih. Alisnya gede sebelah, tidak apa-apa karena belum aku concealer. Skin tint Jitu udah pernah coba, kemarin aku coba Jitu, enakan guys. Sebenarnya enakan si Jitu teh. Cuman itu teh cocok-cocokan lagi di muka kaliannya. Kalau di aku enakan, apalagi Jitu itu mepannya jadi nate genahan sih cek aku mah. Dia teh kental gitu loh. Sematkeun ce gambar naon. Oh, gambaran eta. Tuh bisa kudu di screenshot lah, kuduna tadi ce aku tidak persiapan. Kelah. Nah, gini. Terus aku giniin. Kayak gini ce, depannya ini kurang ya. Merek alisnya aku pakai dari O2 yang 04. Kok bisa langsung rapi? Ih, belum tahu, ini mah belum rapi ce, segini mah belum. Ini kuasnya aku pakai dari si Mangeu. Kalau es velvet gitu, iya. Kalau si es mah velvet gitu, velvet matte finish. Kalau kalian kulitnya kering, bagus si SK, bagus si makeup bagus. Kelanya ce, iya panjang, iya sabola, nanti gede sabola. Nah, gini dulu aja kali ya. Ntar ya guys. Ini cushion orgy atau non cenah? Orgy atau non kayak gampang banget. Enggak boro-boro gampang. Ye, nyen walis mah heses ya teh. Uji apa? Eyebrow-nya aku pakai dari CO2 yang dark brown. Aku gak pakai primer, gak pakai sunscreen karena gak akan kemana-mana. Nah, hidung alisnya aku mau makeup baddie. Aku mau mencoba makeup ibu tiri, ce. Nih aku giniin dulu ya. Nah, gini lagi tuh. Lanjutin lagi seperti ini. Nah, gini ce. Alisnya sebelum pakai alis aku pakai moi sama serum spray. Ini aku harus rada-rada fokus dulu ya. Kalau misalkan bikin alisnya karena tuh bisa sabari ngomong ce. Kayaknya giniin dulu, giniin. Belum rapi. Giniin, dah. Concealernya apa? Concealernya aku pakai dari si Waradiau yang 02. Alisnya tahan air ce, mantap pokoknya mah. Kayaknya ce, sebenarnya mah alis teh harusnya concealernya jangan terlalu banyak. Ntar ya guys, ini kalau pakai alis kudu bener-bener lila banget tuh, kerarampeolan anjir alisnya. Gak apa-apa, kita rapihkan sebentar. Nah, asa aku kampang naon kampeng. Skin tint jangan berminyak, skin tint Jitu bagus guys, Jitu bagus. Pakai skin tint Jitu aja buat yang berminyak. Muka Lili bisa gak luntur non? Kela ce, bisa gak luntur non cenah? Aku juga oily bes, tapi aku mah suka pakai makeup nanti anu matte gitu gening. Kayak terlalu lempeng ya alis aku. Lip video bagus gak teuing, can pernah nyobaan. Lip vinyl teh harus dikocok lain. Sebelum pakai teh tapi halus ya ce. Wah, iya si lip vinyl teh kudu dikocok. Asal leles, itu iya orang kernian halis mah tuh bisa gogorowokan. Yang dikocok ya, orang mah teresep lip vinyl teh. Kayak terlalu iya gini. Hoream ngocokna gitu. Kayak ce, anjir halis orang kumaha iya asa terapi-rapi. Ntar ya. Giniin dulu ya say. Sebentar, ini alisnya kayak butek banget. Sebentar ya ce. Soalnya alis sebelah kiri itu sangat amat soleh. Kuas alisnya aku
dari si Mange terapi cenah geus paripurna kitu terapi ieu sakieu mah heula heuh soalnya cek aku mah asa kureng kalau guys tuh kayak kureng gak sih cek lila atuh skip we meni repot banget deh skip aja cek gak usah banyak cincong skip udah we soalnya kureng apa cek asa asa kureng rapi tuh sih sebelah nadi orang temponya sieun beda juga sebelah kanan panjang sabelah kayak orang rapi ke deui cek hese nyaruakeun halisa acan di concealeran mah tuh ieu gede ieu leutik kayaknya kudu di concealer lah ieu teh kakarek ieu we kakarek bakal katempo anu bedana pelebah mana soalnya lamun teu di concealer mah hese nah skin prepnya aku cuman pakai moist sama serum spray alis foka bagus gak bagus ulah cenah ulah emosi puasana batal bae tuh giniin ya asa beda kamerana nah bedana kumaha nah gini orang mana cing kalau cushion OM shader apa aku mah lupa lagi pakai si OMT zaman baheula pakai si OMT karena di aku mah tuh cocok sia ieu tuh kan gede sabelah sumpah cu gede sabelah ece tinggal di halis urang kuda nahawan cenanya aku teh iya naon sih ngaranna teh lamun make si OM teh kurang tinggali aja halis urang ka mana meni euy ieu halis saha deh eta buntutna panjang ting keheula sia teh tinggal ieu gede sabelah ceu halisna boh kumaha itu nyieun teh kelah fake lashes halus naon aku lagi seneng pakai si Lash TV genangan sih ya cek naon cenah aku enggak mau jadi MUA guys kalau jadi MUA kayak gede banget tanggung jawabnya karena kan kita teh nge-make upin orang lain ayeuna kan orang teh memek upan anjay memek upan ayeuna teh kan orang memek upan dina banget orang serangan alus tapi kan catang tuh di banget batur kumaha bisi kalah siga ondel-ondel sok eta mah kan bener-bener tanggung jawab gitunya ce orang teh embung lamun jadi MUA mah asa can berani depannya kata aku mah heueuh keheulanya ce nya ya alis aku teh yang ini gede yang ini enggak gak tahu kenapa ini aku jadi takut kalau menjadi MUA teh aya di showcase naon kalau naon seru banget lihat iya pokoknya orang teh pernah ngadang-danan batur tapi si batur nanti siga anu teu ieu geuningan jadi siga nu menaruh ekspektasi terlalu tinggi doakan aku sekarang USG cuy kamu ngaranna deui gitu cuy jadi aku teh embung make upan batur mah kenapa aku kebaca kalau makeup gak nempel itu teh masih salah di skin prep atau kalian beren pakai sunscreen depannya aja asa panjang sabelah heueuh keheulanya cenah urang lereskeun heula sing salabarnya Gusti ku abi nuju dilereskeun heula ieu teh ceu mudah-mudahan teu lami ngadamel halisna bari jeung geus lila oge heueuh oh emang teu meunang make sunscreen aku mah taras ya aku mah tara make sunscreen jadi si make up teh awet sampai malam oge rek dipake wudu rek dipake nanaon oge kalau gak pakai sunscreen mah aku aman tapi kalau misalkan pakai sunscreen ya kapanasan weh saeutik kapanasan saeutik aku masuk jadi langsung ngekrek terus kayak luntur gitu jadi aku masuk neangan teh nu kumaha cenah neangan teh kadang si naon sih ngaranna teh kadang neangan ieu kadang neangan naon anjir kadang neangan cushion teh nu aya SPF-an tapi ting tinu naon kela ce Alisa kelanya urang salari ngobrol soalna ngameh teu fokus teuing gitulah pokoknya lamun make sunscreen urang mah make up karek ge bijil heuh ti imah jo langsung ngekrek gitu tapi kalau gak pakai SS gosong gimana pakai cushion tapi cushionnya teh ada SPF-an coba cari deh cushion yang ada SPF-nya biasa nama sok aya dah tapi teuing sih tempo gerak sorangan
tinu naon kitunya poho deui sih da sok aya sia ce. Mending kena make cushion nu aya SPF-an soalna lamun misalkan make sunscreen mah babari luntur ih moal awet si makeup lagi. Tinggal we halisna nah atuh. Kelanya ce alisnya kayak panjang sebelah yang depannya. Begitulah intinya kacamata seletik sabelah. Kalau pakai sunscreen gak nempel, emang kalau pakai sunscreen mah gak akan nempel. Kecuali kalian teh kumahanya da soalna lamun di make up ku MUA oge kalian sok ngeuh teu sih. Cenah da halis urang sebelah sini asap kieu. Naon sih ngaranna teh ce? Ih anjir, heueuh bedanya ke heula euy halis urang kunanahaon ih. Astagfirullah era ieu ditonton ku sejuta umat. Rekomendasi cushion teuing jingjet heueuh jingjet jiga untuk urang. Kela heueuh ce, astagfirullah ieu mah kudu loba istighfar. Balikan deui we, heueuh balikan deui kitu nya. Kela guys, ieu halis urang kunanahaon. Pantes suka luntur kalau makeup iya. Kalian emang lamun makeupan sok pakai sunscreen, sok gerak engke lebaran, lebaran kan sok panasnya. Terus make sunscreen asa teu kabayang sia ih bakal luntur. Can lamun misalkan urang masuk di makeup teh kan sameme salat kita mun ceurik teh kumaha sia, mun ceurik pasti luntur ieu, tapi kan tong make sunscreen. Cek aku mah lamun erek make oge dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak. Astagfirullahalazim. Ku aing dihapus gerak cek elah hampura ieu mah cek. Ih halis sebelah kanan nyawa kunanahaon ih. Amit-amit jabang bayi. Rombak ti awal heueuh ih ke heula ieu nah halis teh astagfirullah Gusti. Gusti ieu kakarekeun ieu nyan halis astagfirullah. Nyawa halis saha nu dieu? Beuki aneh heueuh ih astagfirullah amit-amit. Kela. Jangan pakai bahasa Sunda bae atuh ah. Pokoknya mah lamun misalkan make upan enakeun pakai moisturizer jeung serum spray gitu. Komo lamun make day cream ih moal awet sia. Mun make day cream sia ce, misalkan ece teh make upan make day cream terus teh make sunscreen, make krim pagi moal awet ce. Da soalna si make up lamun misalkan loba nu ditempelkeun bakal malah teu awet, begitu teu awet. Tuh yang dark brown. Kalau misalkan kalau kalian tara pakai make up mah ya teu naon sih, make sunscreen aja. Kela heueuh, ieu halisna ada semrawut. Misal pakai skin tint, bisa gak teh biar awet? Pakai skin tint biar awet bisa. Tapi aku mah biasanya sih skin tint teh dipakekeun di bedak tabur, dipakekeun di bedak padat gitu sih aja. Kalau kalian pakai skin tint doang atau kumaha? Lamun mah erek make skin tint hungkul, si skin tint teh harus dikit, jangan banyak. Tapi lamun misalkan dek ditambahkeun make bedak tabur, bedak padat, skin tint agak banyakan begitu. Mois jangan cocok pori-pori besar tak apal euy. Terus teh nah deui nyasok baru nanya deui bener ce moal awet? Iya bener moal awet guys, beneran tidak akan awet bener. Pokoknya mah lamun misalkan erek make skin tint tapi embung make nanaon kakarek we tong dina naonan si skin tint teh cuma skin tint aja. Jadi harus pakai apa dulu? Menurut aku mah ya yang enakan skin prep teh cuma dua, antara moist sama primer, pilih salah satu. Kalau misalkan kalian gak cocok pakai primer boleh pakai si moist aja. Tapi kalau kalian gak cocok pakai moist, pakai primer aja. Kalau aku mah gak cocok pakai gak cocok pakai primer, gak tau kenapa. Karena kayak gak awet gitu loh ce, lamun misalkan make si primer teh. Kalau sunscreen gimana? Tadi udah dibahas. Kalau misalkan kalian makeup pakai sunscreen, kalau di aku mah gak awet. Terus di aku mah jadi gampang luntur gitu loh ce. Gampang luntur di aku mah kalau pakai sunscreen teh. Kalau tone up awet sih kayaknya gak tahu deh. Kalau misalkan kalian mau pakai day cream, cobain dari si Glow Stick enakeun si Glow Stick enakeun beneran. Misalkan kalian terek dipakai jam ke lebaran sieun.
Lek dipakai jam ke lebaran mending make si glow stick ka enakeun. Anu day cream anu rapal tuh anu day cream si glow stick. Make eta enakeun sumpil. Mau setting spray apa? Aku mau isinya pakai si Hada Labo. Kalau misalkan si setting spraynya yang enakeun, aku